kabayang lamun imah pada ukuran 1 hektar jeung halaman. Yen kamar teh 20 meter persegi. Kamar pamajikan hiji yen sok makan dia rada jauhkeun imah jeung ruang tengah. Soalnya pi omongan na eta tamu. Pamajikan kedua mah nu berharap seeutik da eta bakal nurut eta mah yakin. Salaki itu ngomong sorangan. Bayang. Coba ngalamun. Dipikir-pikir karunya gitunya. Hayo dicarekan wae. Keur naon euy kamu? Hah? Naon? Henteu, tapi dah dipikir-pikir oke. Karunya nggak bisa kegeuleuh da moal aya. Kunaon? Amak-amakan tanpa sebab. Lain ari bete keur ngalamun, kabayang mun imah 1 hektarnya halamanana nyeun kamar teh ukuran 20 meter persegi. Kamar kamu gedean kamar budak. Nu hiji dua kamar. Kamu tengah halu apa kumaha teh? Ya ngalamun naon ge berawal dari ngalamun. Kabayang sih. Lain kabayang kudu diusahakeun, lain hayu we ngalamunan suksi. Kalalaur ari kitu teh. Itu lah kontrol ngalamun dengan imah. Jika baturnya pengusaha tambang, pengusaha minyak itu baleungannya nyeun imah teh kagok 1 hektar aya lapangan bolakna. Hayang ka kitu. Rek setia ka kamu mun dibere milik kitu moal hayang boga pamajikan ka dua mah. Alah. Cukup. Bener lah mah. Nyaan ngomong gitu teh? Nyaan tak sok. Dengan kesadaran penuh ngomong gitu teh? Mun sabulan geus menang MM-an mah yang naon teh penting kan ulin urang teh menikmati alam gunung. Walah mah yang dibeli gunung oge. Ulin ka laut, beli pantai nang hareup naon. Aina oge can bogana naon geuningan dadak kitu genit ka batur teh. Kamu masuk angel wae. Komo mun geus boga MM-an. Ngalamun bete geus dipitnah, komo lamun nya ngalamun mah. Eueuh nu apa biar mikir kenaon ate bete mikirkeun teh nya. Kabayang mun imah gede ukuran 1 hektar jeung halaman. Terus kamu rek setia lamun boga gitu teh. Kamar kamu teh aya rumahan aya subwoofer ringan bok gitu. Aya AC-na teh lain hiji deui kagok hiji mah AC teh penjuru kabeh aya. Hebos kana awak teh tiis dingin geuna. Moal lama moal misbeungan moal. Emang abi percaya gitu ka kamu, ha? Moal lama misbeungan moal ieu naon teh tinggal ngebahagiakeun budak keluarga. Nya emang abi percaya gitu ka kamu karena haluan kamu lamun kitu. Iya, kamu teh nanti gara-gara orang kieu teh loba mitnah wae. Teu kaupa itu teh Linda, teu kaupa itu. Nanti kitu asna mah teu saja penghalang rezeki. Jadi mun salaki teh ka mana-mana teh bebaskeun we. Salahnya tibatan tadi keluar Balik jam 12 bebaskeun sing percaya. Lain dengekeun. Salaki balik jam 12 percaya. Salaki rek 5 jam rek saminggu percaya tak kitu bakal rezeki teh wah nompok we. Besok pikiran eta salat lah. Saminggu majikan itu balik kamu boga pamajikan aduh dah we. Iya, boga sakit sugan pikiran teh heran.